kurang mata kahar kurang Jakarta disamper ka imam nyebut kenana nges balik tapi kalah teu paham sama sekali orang makuk naon anu dina pikiran anak gitu nepi ka kitu ngobrol ngabohong gitu ka urang padahal urang kumaha sebagai rekan urang sebagai rekan urang tulus gitu pengorbanan nah eta urang Jakarta ka urang bet bisa ngabohong eta mah ka urang yakin eta mah bener-bener kurang kalah menikot ngesadia iya gaya ku tripod milaan anu iya dibawa anu iya bawa tapi luput kan wajuhan mah di Jakarta kumaha dimaksudna ya dengekeun kan ka urang teh kieu nya nyebutkeunana balik ka urang balik si koplok Juhan teh ka urang si koplok Juhan tukang gede wadul gede bohong teh ka aing nyebutkeunana balik diwuri-wuri ku aing disamper ka ieu mah ka guha jarak eueuh naon ngabohong tuluy geuning di dinya nalepon ka urang ngajakan eta geuning kelah lila ka mana di dinya ke urang teh nangan tripod kan kamari teh meuli ieu hiji tah meuli ieu hiji tanu ieu nang anu ieu urang teh nang anu ieu nu eueuh tah ieu ka hanapeun ieu pakaian dina pun pakaian tah ieu teh atuh berarti aya nama arek jadi bareng konten. Jadi yuk tuh tinggal kacamata ta. Ayo tuh orang konten jadi